atuh da siga teh ngahalangan itu mobil saha nu da mobil di dinya nya. Ese mereka keluar. Yan. 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 Itu mobil sahanya, mama mereka keluar itu motor. Mobil abdi ibu kumaha gitu. Kalau resan itu motor abdi mereka keluar. Ngahalangan. Nah, tuh ibu make ngada melawang di dinya. Ih, panti baheula ge eta lawang tos di dinya. Ibu masuk ngaganggu wae. Kan abdi hoyong parkir mobil di dinya, ibu. Nya atuh katinggal majukeun ke kalana tiasa. Kumaha abdi we nyimpan mobil mah di mana we? Kadiekeun tah pan bade balanya sanes. Muhun. Tah me gampil bade balanya naon? Ali moyong di ditu. Ih, motor abdi bade Amun keluar. tesna ibu. Nyante atuh Hoyong di ditu abdi mah hoyong di ditu we. Terus enak mah ibu alihkeun we eta liang eta kali dieu. Astagfirullah. Pagerna. Pan hese atuh ngalikeun ke pager mah. Gampil atuh ke abdi gaduh itu tukang temboknya pilarang. Alami atuh pan ayeuna rek keluar motorna ge. Ibu mah kitu cuk ngaganggu we ye ibu. Matak naon ibu teh ngadamel bumi teh di emut. Di mana ieu nu aman ngadamel lawang teh pager teh. Kinten-kinten teu kaganggu ku batur. Ayeuna ibu clek ngadamel pager di dinya keluar jalan. Pan ieu teh jalan ibu seueur mobil motor hoyong parkir di dinya. Cobi ibu alihkeun ka ditu ka pengker liangna Bu. Supados ibu teh aman keluar teh moal aya mobil, moal aya motor. Halangan. Panti tahun kamari ti mimitinya imakin Lepat ibu teh ngadamel lawang di dinya lepat eta teh. Sok alihkeun Bu. Ya sok diganggu eta mah abdi mobil. Nya kudu aula ali bade meser semen abdi teh. Tuh komo meser semen mah gampil naikeunana tinggal dikadiekeun mobilna. Wieuh da aya padamel atuh. Berat tuh nyebrang. Nya wieuh da digaji naon padamelanana. Nu didamel Nu agung kena-kena di kada aya padamelan damel teh digaji pangiten ku ibu sanes. nya tapi da kabina-bina ting atuh kudu nyebrang mah. Wios. Ya bang, Resikona eta mah. lain resikona atuh nu kitu mah ngagawekeun. Nyapan tujuanna ge yang digawe yang didamel. Enggal itu motor abdi bade keluar bade Ibu masuk ngaco. abdi kumaha bade mangane motor-motor yang keluar ti bumi. Nyabongan ibu makanya ada melawang di dinya. Ih, Ari eta jalan usaha. nu Allah eta mah. Jalan pamarentah kusadana ge bisa diange. Ya tapi pantas disimpenan mobil ku abdi. Nya pan eta teh lawang pager. Atuh mah kayak ngadamal pager di dinya. Ampun banyak imahna di dinya pagerna kudu di mana? Di pengker di ditu. Karena pita kadigigiri dia ulah mayunan jalan Bu. Ngadamal pager teh. Ngadamal lawang teh. Pan itu jalan. Seueur mobil parkir di dinya tuh pan ibu teh risih kahalangan. Cobi lamun ibu ngadamal liang na pagerna di pali ditu tuh. Ulah payeuneun mobil mayun ka ditu. Janten keluar teh moal aya nu parkir mobil. Gusti meureun ka imah batur kita abdi teh dicarekan ku Ya batur. moal atuh. Jadi sapertos eta we di liang eta di liang ibu. Itu gerak pindahkeun gerak. Wios Bu, wios. Wios abdi hoyong nyimpen di dinya sok abdi bade meser semen aya. Gusti agung ese semen kita pan hese ka ditu kudu nyebrang. Ese manggulanana. Ya wios da moal ku ibu ku padamal gaduh padamal ibu sanes. Nya da capeun lah jauh teuing Ya kanggo naon capek mah ulah damal. Ampun Gusti, ieu tinggal ka dieu mundur mobilna Pan di dieu ibu ieu. semena. Di mana-mana ge milarian padamelan sanes milari acis. Tah padamal teh cenah didamel. Teu keur saya mah tong di pasian acis. Ya Allah. Sok enggak abdi bade meser semen yuk. Moal itu heula ka dieukeun. Tebe Ih, mung si teh ibu dibalian oge. Jika itu buru, gerak itu tuh, gerak pindahkeun heula mobilna, pindahkeun heula ka dieu. Ibu mah kitu atuh nyurung-nyurung ka abdi ngalihkeun mobil. Pagar nu dialihkeun mah Bu. Mah ade pagar kudu dialihkeun, meureunnan kudu duit deui wae kitu mah mindahkeun mobil tinggal Geus gini aya ka tadi abdi dieu. padamal kantun muruhannya. Ibu abdi rek ka pasar mun kudu gadagoan pada mah ngabongkar pagar. Ya muhun. Sak kabina-bina teuing, sok buat
itu ke. Nyaon ewe atuh abdi meh heula itu ladangan heula semen. Nya sekantanan ngalikeun meh teu gudag-gidig abdi ngalikeun ka dieu deui meser semen. Komo nu ngaladangan ngamangul teh gidika ditu balik Wih, udah digaji teu aya padamalan. Ih, ah gerekeun si Amang lagi nyawa kersalen teh ku abdi di piwarangnya. wah Sok enya. genting tong dibelian Abdi kumaha ieu meser semen? ada kudu dipindahkeun mobil nak motor Si abdi ibu kudu mah nya. keluar motor abdi bari Ngadamalkeun ka wae pasar teh pusingkeun wae ngadamalkeun batur. Ih, cenah bebas ibu parkir mah kumaha abdi hak abdi di mana we. Ibu nu teu gaduh emutan mah ngadamal pager lawang di mana wae. Sok biasa ayeuna ibu abdi ngelehan ngalihnya. Tapi anjing eta pager kedah ngalih ka pengkernya. Ulah di dinya deui. mana sih Abdi, ngababarikeun kalanya teuing yang ayeuna parkir pagar deui kudu di dinya nya. dipindahkeun padahal deh tempat Oh, enak ku abdi dialihkeun heula mobil. Tapi anjing pager ibu, lawang ibu kedah ngalih ka pengkernya. ya Gusti Nya nu kitu agungnya ibu. kumaha aja kudu Kedah kada abdi bade ngalihkeun mobilnya. Si ibu mending ngagawekeun wae. pindahkeun pagar udah pagawean babari pindahkeun pagar teh aing mah geus pangideung jeung jelema kieu